Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng sim kuring agan gani di dieu dina acara nyintrek tapi nyentrik di Bapeng Channel. Pemirsa, dina wangi ieu mah rada benten sakedik ti biasana. Suasanana sedikit-sedikit seram-seram siga kumaha gitu. Sabab ieu episode ieu kunaon malam ieu mah menyeramkan karena bintang tamuna sendiri aya teh tim barbar eta salah sahiji grup tetapi tim pencari hantu di wilayah Pangalengan namina tim barbar Pangalengan. By the way ngobrolkeun masalah hal-hal nu menyeramkan sim kuringnya kantos ngalaman sendiri gitunya hal anu menyeramkan siga gitu sim kuring wangsul di Bandung kapungkur teh suasana nanti asa kumaha asa berat gitu gunung tadi pas mulang hareudang ya sim kuring mau tidak mau lah lamun hareudang gitu kesangan kedah ibah ya di kamar mandi nembege nya biasalah persiapan badai ibah siga kumaha ngocorkeun saya isu kumaha buka baju segala macam tiba-tiba tah pemirsa di luar aya nu ngotok-ngotok pintu 2 kali tapi di kuping ke isi salah iya aja cik sanaon iya ngotok-ngotok pintu dibuka ku sim kuring dayana naon kunci deui sim kuring terus lajengkeun deui persiapan ibah namanya bade ngaguyur aya deui nu ngotok tah eta ku sim kuring penasaran naon buka deui musim kuring tadi buka deui teu aya keneh deui wae jongjon we kunci deui pas katilu kalina kesel pemirsa keketrok wae ya sim kuring kapaksa buka deui ya kana panto pas musim kuring buka dina panto ari ninggal teh pemirsa Bray, tadi buka babaturan kababayan pemirsa. Sebelna nepikeun ka ayeuna aduh Gusti agung. Saksikan Nyentrik tapi Nyentrik bersama tim barbar di Bapeng Channel. Pemirsa ayeuna sim kuringnya nu tadi dicarioskeun ku sim kuring kasumpingan bintang tamunya eta ieu salah sahiji pendiri tim barbar tim pencari hantu di Pangalengan upami di luar negeri mah sok aya ning Ghostbuster tah ieu siga kieu lah di Pangalengan mah urang langsung wae taros Kang Isep Damang alhamdulillah saya kumaha Kang Isep teknisna di tim barbar teh sih awal mulana ngebentuk tim barbar, tim pencari hantu. Itu sih aku masih Kang. jadi pertama namanya terinspirasi lah ku hiji tim explore di Bandung Selatan. Oh gitu. Nonton terus orang terinspirasi pengen nyobain gitu kan terus orang nyoba ngebentuk tim Berapa orang? Pertama itu 5 orang, terus orang. sekarang bertambah soalnya kan dibagi-bagi tim tiap di lapangan itu bagi-bagi tim, bagi-bagi tugas. Kalau 5 orang kasih war gitu tah. Ditabihan deui. Jadi 12 orang. Waduh, lumayan oge nya. Jadi kumaha eta 12 teh fungsina? Jadi posisi di tiap explore teh tiap lapangan teh benten-benten aya anu bagian peralatan terus non sih lamun urang mah netralisir tempat lamun urang sedang explore gitu. Jadi bagi-bagi tugas lah banyak tugas-tugas yang teh. Aya ahli spiritualna oge. Ahli spiritualna aya. Terus sesepuh penasehat. Nya nu kana itulah 12 orang teh. Terus tah kumaha tah pas mulaina kegiatan teh kumaha tah? Eta mah ngajadwal dina saminggu teh 3 kali. Tilu kali. Ya, 3 kali. Terus
misalkan aya rekomendasi ya di warga setempat, di orang dieksplornya, langsung dieksplor gitu. Tempat anu serem, tempat anu serem anu cek beja aya mitos-mitos eta. Cobian dieksplor, dibuktikan gitulah. IT barudak tim barbar sendiri aya teu tim pencari lokasi. Aya khusus bagian pencarian lokasi aya sebelumnya nya. Alhamdulillah komo ayeuna semenjak aya Pak Heri gitu nya. Pak Heri bisa dibilang sesepuh lah di tim barbar. Semenjak aya Pak Heri jadi lokasi-lokasi anu asalna hese gitu nya anu hese dieksplor semenjak Pak Heri didorong didukung minta perizinan, alhamdulillah ayeuna jadi tos karalaksana gitu. Laksana tempat-tempat nu serem teh. Tempat nu serem. Ari tempat anu dirasa paling serem bisa nuku Kang Isep sendiri alami teh kumaha di mana teh? Eta nu pangserem-seremna pisan iwati di Malabar di Sipon. Di Sipon. Kumaha tah kondisina tah? Oh eta mah serem pisan. Hareudang pisan eta mah. Panu mah serem. Ari Kang Isep sendiri reaksi lamun sieun teh kumaha sih? Lompat atau kumaha tah? Ya pernah mengalami lihat-lihat langsung. Jadi sabenerna lamun dieukeun mah urang teh ciga anu wani atau nangtang atau jajagoana tapi sebenarnya mah hate mah sieun sami we nya namina ge jalmi gitu kan. Jujur saya oge da lamun ku Kang Isep diajak saya mau daek asli. Cuman kecuali ke tempat-tempat nu loba istrina. Cuman di sisi eta lain urang mah berpikirna urang mah da leuwih sampurna gitu. Daripada anu kitu karena urang mah berani tapi kudu percaya oge ka hal gaib. Jadi intina mah percaya kudu tapi jangan terlalu percaya lah intina jangan terlalu. Nya saya oge heran sih ningali dina acara live nana streaming Facebook gitu nya seolah-olah tim barbar teh nantang keberadaan makhluk gaib gitu nya. Namun sih motivasina ngaganggu jurig-jurig nu aya atawa penampakan teh da enak ieu lah Kang Isep. Kang Isep sendiri lamun di imah gitu nya jeung keluarga di imah jeung keluarga tiba-tiba anu ngetrok Kang Isep ngamek meureun nya tah meureunnan makhluk astral ge siga kitu teh beda kumaha tah Kang Isep menanggapi hal eta? Jadi eta lamun siga legeg gitu nya Kang Isep padahal mah jadi eta salah satu barbar urang manggil sosok eta lamun bener aya atau hanteuna dengan cara misalkan teh ditangtang digeruan kumaha eta salah satu barbar urang gitu keur manggil manehna mancing manehna supaya bijil gitu. Boleh lah nantang. Tapi udah nage anggar di beresan deui lah gitu. Lamun ieu mah nya. Tapi nya terlihat siga menantang siga legeg siga kumaha teh. Tapi anggar meureunnya dalam hati sendiri. Hati mah anggar sieun. Sebenarnya masih resiko mungkin malah. Terus misalkan orang aya penampakan ye. Penampakan asli. Meskipun contoh kecilan tak aya penampakan. Terus halu urang aya gitu kan terus urang lompat jetot lah bu anger cilaka. Pernah kejadian gitu? Pernah. Soalnya nya manusiawi lah. Reuwas mah aya kasihan mah aya. Jadi terlihat sempurna dina streaming gitu teh pemirsa tuh belum tentu udah hatena mah kadang-kadang menurutnya soalnya segar we kondisi di keluarga kerudet kumaha tapi anger gitu pan kana acara mah konsisten profesional gitu jadi masyarakat mah teh hayang nyaho Kang Isep kerudet tapi posisinya mah profesional we nggak barbar gitu pokoknya mah demi menghibur subscriber atau viewers tim barbar we. Jadi tujuan Kang Isep sendiri motivasinya nangtang atau ingin membuktikan atau kumaha cik? Jadi eta teh hayang membuktikan cuman dengan cara lamun urang mah ngageroana ku ditantang eta gitu, ku barbar eta ditantang. Gitu. Lumayan oge nya. Cik ai lokasi anu bener-bener ingin dieksplor ku Kang Isep teh di Pangalengan teh nu mana sih? Paling serem tapi belum paling pengen sekarang Gunung Wayang sih di pabrik Kertamanah lah pabrik Kertamanah bekas dunia lain hiji nyali eta pabrik teh emang saya denger didinya mah rada angker pisan cuman kan pas dunia lain ge lumayan kan didinya mitos-mitos makanya
makanya pengen banget ke sana, pengen nyobain gitu kan, apakah bener itu atau tapi kumaha masalah perizinan menurutnya? Tah perizinan, soalnya itu kan perusahaan. Mudah-mudahan lah di kuayana talk show kieu Kang Isep dongkap ka Bapeng channelnya di nyentrik tapi nyentrik tiasa meureun kadangu aspirasi Kang Isep hoyong dirinya. Mudah-mudahan ku simkuring didoakeun sing lancar. Amin. Harapan Kang Isep sendiri siga kumaha sih jeung tim Barbar ke depannya siga kumaha? Apa nama kapayun nama intinya kanggo tim sadayana pokoknya lebih kompak, lebih solid, pokoknya mau kesampingkan hal pribadi pokoknya nama kerja sama tim yang paling utama. Jadi orang hayang ngangkat pangalengan intinya hayang ngagedekeun pangalengan gitu kan, dengan cara kieu mudah-mudahan we gitu kan. Orang anu tadina cuman di handphone di Facebook atau jadi kena TV kayak begitunya. Ai selama ieu tah kana TV-nya. Mudah-mudahan tuh ada salah satu produser yang mau mendengar keluhan dari Kang Isep. Ari selama ini bergerak teh independen atau kumaha aya sponsor? Sponsor alhamdulillah aya sabaraha sponsor teh ayeuna teh opat alhamdulillah terus lumayan oge nya aya opat lah alhamdulillah gitu nya eta sponsoran oge nya sponsoran oge upami hoyong sponsoran deui nu sanesna kumaha tah Kang Isep hubungi we Kang Isep nya bisa langsung we pami hoyong di sponsoran nya kade cenah bisi meureun pemirsa hoream nih sponsoran tim Barbar sieun mahal cenah mending ka nyentrik tapi nyentrik tah itu lengkung sae mah enggak. Jadi kumaha gampang we nya. Gampang lah. Di belakang layar we behind itu nya. Eta mah di belakang layar. Cik harapan Kang Isep kana TV teh siga kumaha nya dalam hal gaib deui mengeksplor deui. Nya. Siga kieu. Nya model mengeksplor. Tapi di Pangalengan atau keluar daerah gitu. Keluar daerah bebas lah bukan nama. Karancabuaya, mana-mana tempat-tempat nu menyeramkan gitunya. Mudah-mudahan atulah. Amin. Musim kuring dinoakeun. Tah Kang Isep hal nu paling tidak mengenakan selama di explore tim Barbar teh siga kumaha sih? Anu paling tidak mengenakan mah pokoknya pas di waktu orang ke explore. Iya. Terus aya bukan maksudnya aya nu pro kontra lah gitu kan. Iya penduduk. Meskipun orang aya nu ngadukung, tapi kan setiap orang explore ge urang teh lamun aya izin dari pihak RT RW warga setempat baru berani explore. Lamun teu aya izin mah nya teu berani explore lah. Tapi aya oge masyarakat sedangkan pas orang ke explore di suatu tempat misalkan meskipun udah dapat izin tapi aya salah satu netizen gitulah, netizen kan nyariosna kumaha we ngaran netizen gini nya tapi kaenakeun gitu kan. Pro kontra mah aya wae. Padahal maksud urang teh kahiji membuktikan keluhan masyarakat ya tentang tempat anu dibilang keur eta, anu kadua kan nya intina menghibur penonton anu sok nonton. Sukses oke di tim Barbar. Sakedap pemirsa urang tinggal cuplikanana di acara tim Barbarna ieu nya masih di nyentrik tapi nyentrik sareng Agan Gani di dieu di Bapeng Channel. Sakedap. Welcome. Kopinya lah Mang Compreng biar gak panik. Siap. Mang, bener Mang. Mana Mang? Siap. Oh, stop. Buat yang merah. Oh iya, itu yang merah ya. Yang merah. Oh, stop. Coba Mang, samperin lagi Mang, deketin lagi Mang. Coba deketin lagi Mang. Mana? Wis. Sini. Allahu Akbar. Samperin Mang, ayo Mang. Allahu Akbar. Kunti sini. Nah, ini yang merah ya. Mang, deketan Mang. Wah, emang nakalam atau sieun Mang? Nah, ini si merah ya. Kunti, Mang Ilmi tahu lompatnya, Sini Mang, senternya Mang. Ya Allah. Bentar Mang. Ini jelas bisanya. Lu bangke, anjing cantik hari ini kamu bangke. Sini.
Sini. Sini mang, atau lompatnya mangnya. Sini. Ayo mang samperkan mang. Jangan ke mana mang. Ke mana mang? Ayo samperkan mang. Mana ayo? Yuk. Insyaallah. Alah. Ada suara, itunya gerak-gerak anjir. Itunya gerak-gerak yang satunya anjir. Itu gerak-gerak Mang Oki. Mau. Siap. Itu apaan anjir? Gue samperin Ki. Suara ayam itu Mang. Gue samperin anjir, gue pukul. Ki, bantu penerangan Ki. Apa anjir? Oh ini anjir, gue kasih anak motor. Bang. Balik. Anjir. Itu teman-teman. So, coba nyali. Tepang deui pamirsa sareng simkuring agan gani di Bapeng Channel dina acara nyentri masih sareng Kang Isep seru geuning ieu ngobrolkeun nu karya teh tapi rada muriding oge ya malam teh paur ieu saya makaning pulang sorangan Kang Isep cik tempat di luar selain Pangalengan nu Kang Isep hoyong kunjungi di mana sih? Salarosna mah di seueur sih nya tempat-tempat nu hoyong dikunjungi mah model di bekas-bekas rumah sakit lah, di daerah Batur gitu lebih kan. Lebih menantang eta komoditi bekas eta. Pabrik-pabrik mah. Pabrik yang terbengkalai gitu kan. Gedung-gedung. Soalnya kan di Pangalengan mah aya gedung-gedung terbengkalai. Tapi pernah oge kolab kerjasama gitu bareng explore jadi atau senang pernah dengar aya nu bintang tamu datang pengen explore bareng gitu. Pernah. Siap masih itu. Pernah eta tukeran sekali ewang. Pertama udah berapa kali ya collab teh banyak sama Caringin Lungkad sama Pojok Endak. Yang pertama kita ke tempat mereka. Terus daerah mana itu kalau boleh tahu? Daerah Banjaran lah. Daerah Banjaran sama daerah Patal itu. Tempatnya kumaha eta di dinya menyeramkan. Eta makanya saya tertarik hoyong ke Lebak eksplor teh gitu tah. Jadi di Lebak mah kan di gedung-gedung gitu kan. Gedung-gedung jadi intina lamun sora-sora teh kan di dalam ruangan mah nih kan meskipun aya nu jalan ge jelas kayak eta jadi lebih serem lebih kumanya macu adrenalin eta jadi pas esok lamun tersendiri meskipun lamun di lapangan kan orang hayang lompat teh bebas kemana iya sedangkan bisa lamun di gedung gitu kan dek lompat jetot pantonan nutup dek kumaha eta jadi emang hoyong teh ka gedung-gedung teh lebih serem di daerah lain atau kumaha karena tidak menguasai jadi medan bingung sih jadi terkadang cek tim Lebak gitu nya cek tim Lebak serem kena di urang di Pangalengan tapi padahal cek urang lebih serem kena di Lebak jadi gitu, sok kayak bingung gitu tah bertukar ieu aja cik ari collab jeung pernah jeung saha wae nya sabaraha kali collab paling tilu kali lah ari cita-cita yang collab jeung saha deui misalnya sampai saat ini pengen banget kolaborasi sama Kiper Analewu itu ada di YouTube itu ada mudah-mudahan terus sabasa eta Kiper Analewu impian terbesar ya Allah mudah-mudahan tiasa collab sareng anjeunna ieu ti tim barbar ya mudah-mudahan sareng saha deui paling nya sih eta nu paling anu ieu mah sareng KPL lah sareng lebet kana TV tadi eta pasti mudah-mudahan ari abi mah jujur abi mah sadar sendiri sih orang yang masuk TV teh sieun heureun badag teuing tah ayeuna koyong naros deui harapan Kang Isep selama ieu kumaha cukup puaskah ka netizen kumaha cik
sampaikan lah Kang Isep teh kumaha unek-unek kumaha Itu sih. ka pemirsa. Jadi intinya buat para netizen, thanks badag, terima kasih banyak lah meskipun kalian ngaledek, tapi kalian nalajo kan herannya. Ngaledek tapi nalajo. Ngadukung. Tapi nggak dukung, tapi terima kasih lah lumayan Jadi nambah ya semangat. lah, gitu kan. Terus kumaha cik cok ka pemirsa langsung wae. Dan buat pemirsa ya, Di balik ketegaran Kang Isep ini siga kumaha sih? jadi buat para pemirsa jangan menganggap saya itu misalkan nangtang Legeng, ya. lagi polontong lah intinya ulah anggap polontong. Jadi eta salah sahiji sebenarnya nangtang eta salah sahiji orang gimmick lah buat intinya anu tadi teh buat memanggil gitu kan, mencairkan suasana. Sebenarnya mana emang sih nya lamun dibejakeun mah kahiji sieun emang sieun nya urang teh. Terus manusiawi lah intinya nya sieun. Terus resikona lumayan oge gituan teh ya Allah. Resikona teh tapi cilaka nya pokoknya mah resikona lah. Jadi komo lamun aya hiji waktu misalkan teh kan sempat aya lah ngaran-ngaran gitu mah asup ka pernah aya hiji kejadian kan model bahasa itu collab di Siponeta tim Lebak explore teu ingat jadinya ku cenah mah kuno kararitu gitulah kan kasurupan terus dipanggil eta teh ka Citah Ngajeleng mun urang ngajeleng ka cai ngagolak eta. Heeh jadi ceuk manehna mah eta teh aya nu ngageroan awewe geulis kita asup ka dieu. Jadi ngageroan hayu ngilu pas manehna nya teu sadar meureun deuk ngagajeleng ka walungan eta kapangi tapi alhamdulillah kaburu digeureuwah ditepak lah. Jadi supaya manehna sadar pas sadar ditaros ya jadi manehna teh asa teu inget jadi aya awewe geulis we cenah ngageroan eta teh titah ngilu ka imah manehna. Ta eta resikona teh lamun urang jetot kajadian kitu cilaka komo nepi ka ngajeleng mah ka walungan atawa ka cai nu gede kan resikona nyawa. Tapi keur lompat oge ka cugak nya tuh kan tapi teu naonnya nu penting urang tujuan utamana ngehibur pemirsa yang suka nonton kita. Hatur nuhunna nya. Pokona mah terima kasih lah, thanks badagnya berkat kalian jadi kita lebih semangat lah. Lebih semangat. Kang Isep hatur nuhunnya terus sumping ka nyentrik tapi nyentrik. Mudah-mudahan naon anu di cita-citakeun ku Kang Isep salami ieu terlaksana. Amin. Oleh Dama lebet kana TV Mada. Apa sih yang tidak mustahil dalam dunia ini? Asal kita yakin kita tetap berkarya walaupun dengan segala keterbatasan. Mari tetap berkarya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya di Nyintrik Tapi Nyentrik di Bapeng Channel bersama saya Agan Gani. Sampai jumpa.